lamun aya anu mabok di lemur urang eta teh keur nangtangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godog terus nurunkeun siksa, lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh beuna kabeh ka siksa kabeh. Nu zinahna saurang nyen bendu ka Gusti Allah, lamun Allah geus bendu Gusti. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diterjemahkeun ku para ulama geus jelas ulah hese-hese kandak cek dina cek Syekh Nawawi asal jelema daek ngaji daek salat ulah hese-hese eta teh bakal dihijikeun jeung ahli surga. Ulah hese-hese cek Syekh Nawawi tanara lamun jelema teu daekeun ngahiji jeung tukang ngaji teu daekeun ngahiji jeung salat teu daekeun ngahiji jeung nu bener kaditu bae geus eta kandak bahwa nyana bakal jadi ahli neraka. Tinggal introspeksi we diri urang aing ieu sok ka mana asup. Eueuna naonan tak urang ngaji teh lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang geuk ngaji naon bae ge tasawuf baca babari tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuna naon di hareupeun Allah tah eta nu hese. Sapira segede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Urang ngabanggakeun dunia je dunia ku Allah. Sebuah renungan sing hade biasa Masya Allah kajenting orang ngeleh tapi di akhirat orang aman dibanding jeung kuari orang degem tapi di akhirat orang cilaka. Masya Allah. Ayo orang nu mantap ngaji ge meureun hayang salamet